Tak, ayo nama lingkungan teh geus ruksaknya. Bener, ayo nama disebab bencana alam. Salah sahijina teh banjir. Bener pisan. Kue teh salah kuarang. Hirup kudu ngajaga lingkungan. Kudu nama gitu. Tapi apal kan jalma ayeuna mah paduli kana lingkungan teh. Bener, ayo nama geus sobat bikin kita disolokan. Kudu nama pemerintah teh nyieun peraturan nu dipikasieun masyarakat. Jeung pengawas. Nah, eta rencana hade. Hiji poe di hiji tempat Arya sareng Rekso hiji ngobrol. Arya kurang teh. Jumlah muka keunaan COVID-19 meningkat. Sanajan Arya teu patuh ka protokol kesehatan, Arya jadi aya gejala. Batuk sareng lari sareng teh bisa nyium nanaonnya. Ka dokter Aduh, dokter, kumanya abi teh bisa nyium bau nanaon sareng batuk-batuk. Anjeun positif COVID-19. Anjeun di mana wae tadi? Abi tadi apes ulin sareng babaturan keluar. Anjeun tepat tuh ke protokol kesehatannya. Abi tadi teh nggunakeun masker. Iya maskerna mun keluar pake Mantap. enggak. Upami kitu, yuk polah poho karena protokol kesehatan. Tong poho pakai masker, sareng make hand sanitizer lamun bade keluar. Naon wae anu kudu dilakukan sangkan kahindar ti coronavirus ieu? Anu pertama, sering kukumbah leungeun jeung cai atawa antiseptik selama 20 detik. Anu kadua, hindarkan kontak jeung salarea. Anu katilu, cicing di imah. Anu kaopat, tutupan lamun batuk atau bersin. Anu kalima, gunakan masker. Anu kagenep, bersih jeung sterilkeun barang. Anu katujuh, hati-hati jaga diri salam-salam. Nuhun teman-teman.